Iya. Sampurasun Kang. Sampurasun. Ampes. Mangap dingin. Geningan. Greg. Mohon. Greg terus aya ahli nama. Terus Ngan abdi can apa nu mana Pak Koko, nu mana Pak Gugun. Oh, kayak lah Mang Jur. Kumari pan enak mah rame di sostea. Ayeuna naon diajar ka Google cantang tuh nu aya dina Google teh. Bener. Tah ngarah leuwih pasti deui mah lamun cek bahasa Pak Ustad mah tabayun. Alah, naon? Tabayun. Oh, eta teh bahasa Ustad. Pak Ustad dia tabayun sudah. Jadi daripada di Google percaya ka Google wae gitu urang tahroskeun wae ka ahli. Nah, Pak Koko, Mohon Pak raras. Gugun, Oh, Pak iya Biya, Pak. Iya Pak Junjun. Pak Junjun, Pak Koko, Pak Koko, Pak Gugun, Pak Gugun. Pak Gugun. Pak Gugun. Atuh sareng Pak Junjun sami. Sami Sapaguron. Pak Bubun, Pak Junjun, Pak Gugun. Pak Koko. Jadi murwakan ti emang. Pak Gugun, Pak Junjun, Pak Koko. Nah, aya mah ka Pak Koko heula pamikeunnya. Mohon mangga. Upami kawit sareng medalna lahirna di mana? Daerah mana Pak Koko teh? Alhamdulillah abdi lahirna di Blok Pareman. Blok Pareman. Kampung Blok Pareman, Oh, desa berarti asli. Akamsi ya, Akamsi anak kampung sini. Ya, leres. Asli ti Asli di Pituin, Blok Pareman. Pareman. Warlokna tetep pami warga lokal. Warga lokal. Aya saksina pikeun abdi supados yakin gitu. Aya seueur. Aya na akte. Bang Jun, sama aya na akte. Terus upami ngawitan berkesenian teh latar belakangna kumaha? Atanapi ti keluarga seniman, atanapi ti keluarga baik-baik, atanapi ti keluarga pejabat kan. Seueurnya nu pejabat ge nu janten seniman hoyong. Ayeuna ditolak abdi teh. Mamaksa, Atuh seniman anu gawe. Ya, ayeuna mah mamaksa pikeun jadi seniman, ayeuna mah seseueurna. Pejabat waktunya atuh mah urang-urang kumaha ti keluarga baik-baik. Alhamdulillah di keluarga aya seorang seniman ti Aki. Aki kan Ti Aki. Bagian kenang. Oh, kanu kenal. Mohon. Ada Mang Jun kenal? Abdi mah kana naon we, ka dieu kana angkot biasa mah. Saya bisa. Ngawitan resep nanti diajar ke ngawitan anak ya diajarkan ke kesenian sareng resep nanti ti Yusua sabaraha. Alhamdulillah di nuju alit parantos ngalaksanakeun parantos resep gitu kan. Resep diajar nanti diajar ti Aki. Mohon ti Aki. Wah, tuh ti alitnya di pas gubraga alam dunia Langsungnya teu ieu awaan langsung Awaan, kana kesenian. kesenian. Tapi pan Mang Jun ceurik oge teh senina. Orang ceurik teh pas kitu teh pan aya tangga nadana. Ya, aya nadana. Ya Da kudu ceurik. Nya batu kunaon ceurik kitu? Vokalis Tah eta teh nya daripada ayeuna seuri. Pan padanya urang teh leuwas. Kudu ceurik pokona orang. Anu kolotnya sariri nya tah eta bunga cing Pak Koko cobi sekedik rada dicarioskeun ieu mah da pait peheurna ti nu berkesenian itu seberapa tahun Bang Inten? Alhamdulillah simkuring hampir 35 tahun. 35 tahun berkesenian. Pait peheurna ieu rada di guar sekedik panginten supados sekedap 35 tahun Yuswa 27 alhamdulillah. Kahartos. Alhamdulillah sih. Seueur pait teh Seueur paitna aya. Pait peheurnya suka bungahna teh nya tinu amisna seueurnya da amis kitu makirang bagian hidupna nu paitna heula. Nu paitna heula anu pokok pertami mah. Tatosnya menakan pait kantun amisna. Mohon. Tanu paitna we supados masyarakat teh uninga kitu da ieu seniman teh geuningan paralaid. Kumaha cing? Alhamdulillah ngasim kuring dina ieukeun bangkong reang ieu Kang. Bangkong reang hari kawitna mah bangkong reang ieu teh ditinggal sepuh kapungkur. Mohon kawitna mah imah kanggo ngagebahan hama.
Di sawah kapung kurma. Di sawah. Nya sapertosnya hama manu. Mudah-mudahan itu aya lagi hama di kota sing kana alusi. Tanya. Bahwa hama di sawah di kota ge pernah hama masyarakat ya anu kali itu nu larudet. Jadi dina mangsa usum panen merenannya. Mohon dina bade panen kan sok sering seueur manu. Apa mi ayeuna mah penginten dina mangsa hasil sepatu. Cuma itu sepatu. Ya, Sepatu. cara panen Cacat sepatu. baduy cacat. Catas ayeuna mah urang ka Pagugun penginten. Anu katelah sok disauran Pak RW. Tah pejabat setempat. Aduh, pejabat setempat ieu. Kedah diturutan ku Pak RW sa Indonesia. Pak RW anu nyaah mika deudeu kana kesenian urang ieu. Tah kumargi anjeunna pejabat ketua RW blok 4 ieu Mang Junnya. Mohon. Blok 4. RW 4 blok Pareman. Diteun abdi oge aya RW. Panginten ieu nya Pak RW teh. Da aya di mana-mana ge. Nah, ieu mah ieu kade jeung Mang Jujun sareng pejabat teras. Mohon. Pejabat teras apa? Apal. Masuk di teras we. Moyan. Masyarakat kudu diajakan. Nya, teu kalemna Saperlas Pagugun. Pak RW mohon. Pak RW ieu naon Pak ieu? Ieu mah sekdes. Cek. Tah. Pan tadi disebatkeun yen Akang teh ketua RW 04 di blok Pareman teh. Tah kumaha tiasa dugi ka terjun oge kana berkesenian Kang? Ti RW mah pan biasa teh ngurus ke Tegas kan sibuk lah, kesibukan anak. Alhamdulillah kararesan memang simkuring keamanatan kapilih keluarga masyarakat Blok Pareman RW 4 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul. Saparantosna simkuring ka pilih gitunya keluarga masyarakat janten intina di mana tos kapilih entong cari kuai dina kursi tuh nah gitunya Pak RW hidup Pak RW hidup Pak RW seumur hidup pokoknya bagus kok Pak RW lurah camat wali kota nya kadirojo nya siap janten ulah ukur samemena hayang kapilih janji ari atos kapilih calik dina kursi tong seueur waos tapi aya buktos ari samemehna sarangak serengehnya bager nah ari kadieuna leuwih bager teu bentrok kitu teh Pak RW sareng kesibukan gitu betul berkesenian abdi kararasan upami dicarioskeun sibuk ya sibuk gitu nya kararasan warga masyarakat abdi resep karena seni budaya nu namina bangkong reang sareng pencaksilat gitunya tah otomatis abdi nu janten ketua RW na atuh kedah ayung kedah ngadukung gitunya sareng kedah ngadukung sagalana gitunya gitu ieu mah teu Pak RW teh teu pek tapi geus prak langsung tah terus anu berkesenian di RW 04 teh masyarakat teh saha wae sadayana eta teh warga masyarakat pelakuna pelaku bangkong reang ti usia 35 sam dugi ka 50 35 dugi ka 50 tah karang tarunana ku abdi di di pasihan alat ternyata marawis ku abdi nya supaya teu campur baur sareng anu teu dipikahoyong ku urang umur diarahkeun marawis heula pamitos marawis di kadiekeun nah gitu tiasa ieu ge dianggap kitu nah henteu nu nonomanana teh bangkong reang kararasan enak nuju di gali deui ku abdi nuju di ieu deui naon teh diajarkeun gitu diajarkeun tah saterasna ti murang kali ti 17 ti 5 tahun ke 17 digodog ku pencaksilat abdi terjun pelatihna gitu langsung jadi komplit ya banyak RW berkesenian pejabat publik pejabat setempat guru silat gitu
Iya, namun cek bahasa budak mah respect. Respect. Nya budak hardcore teh gini kan. Tah, terus kesenian we nu aya di RW 04 teh tadi marawis, pencaksilat, bagong reang aya di sanesna teh. Kararesan mung sakitu heula Kang. Ieu teh nya nuhun, garap nu digarap teh. Pami tetangga RW nu sanes kitu tetangga aya nu ngiringan teu. Atanapi janten non inspirasi lah gitu. Seueur malah bahkan abdi gaduh cabang pencaksilat. Tos gaduh cabang dina pencaksilat. Pencaksilat di RW nu sanes. Di RW nu sanes. Di RW nu sanes, di kelurahan nu sanes, di luar kota Bandung ge aya. Gitu. Pami ieu mah spirit bahasa geuna mah from RW to global. Tapi di dinya seueur ieu Pak RW seueur naon teh anu ngadamel sapatu seueur. Seueur. Da aya hubungan saur abdi saur abdi mah. Nah, Pan nakolannya sapatu teh ditakolan. Pasti ieu rarasaan mah ieu awi kitu. Meureun yang oge nya. Aya hubunganana jiga nama. insyaallah. Kararesan tukang sepatu hungkul. Kararesan tukang sepatu hungkul. Tah, upami minton ke nana ieu bangkong reang teh biasana di acara we. Antara di RW 04 Tunggul atau nepi ka RW nu sanes, ka kecamatan nu sanes, ka kota nu sanes gitu. Alhamdulillah dina acara bangkong reang ieu sok diange ku sapertos nikahan, nya kawinan gitu. Di luar kayak RW 04 jadinya. Di luar 04 atos kamari alhamdulillah tos nganabeuh gitu nya di wewengkon RW 8 Kelurahan Cibaduyut. Aduh, RW 8 Kamari. nanti RW 4 ke RW 8. Jauh atunya. 4, 5, genep, 7. Kan 11 lah ayeuna mah. Samemeh 7 teh. kayak keduanya aja. Di pemika ka desa nu sanes ge nya. Tangtos Kecamatan nu sanes. atos. Upami di puseurna. Puseur. Puseur Bandung. Atos di CRS. CRS Rebonyunda, acara Rebonyunda. CRS. Mohon. Pak eta manajemen kita kan pe ku Pak RW ieu teh. Aya nu dongkap ka ieu ka ketua. Janten aya manajemen ke pami barudak mah aya manajer cenah aya ku Pak RW sadayana ieu teh. Kan teu. Bang Horeang ku ieu. Kami itu mohon. Bijaksananya ke RW mah. Meureun. Nah, meureun. Kan urang ngacan apa? Iya, ben batak nu ngaranna seniman mah bijaksana. Oh, nya. RW seniman pasti bijaksana. Tah, upami warga-warga nu ti luar RW 04 kita ngiring latihan. Biasa. Oh, ieu ku sim kuring urang umumkeun nya. Biasa. Pokona mah anu ti Bebas. anu bade ngiring latihan, mangga dongkap tiasa sumping ke alamatna di mana RW 04 Blok Blok Pareman. Pareman, Kelurahan Mekarwangi, Keluar Mekarwangi, Kecamatan Bojong Wakidul, Kecamatan Bojong Wakidul. Kota Latihan Bandung. tiap dinten naon, Pak? Malam Minggon. Tiap Oh, latihan. malam minggu sampai sekali. Meh Mohon. panjang berenannya malam minggu malam yang panjang jadi Nah, 24 jadi jam. latihan teh. Malam minggu ngarah panjang waktu. Kayak sekarang lokasi eta teh lebet teh ti Bepas atau napi ti Cibaduyut. Bade di Cibaduyut tiasa, Di bade Soekarno di Hatta Muhammad Bebas. Toha tiasa, Upami abdi hoyong ti Bepas misalkeun ya mah. Biasa. Paling mah nu bade Gerbang Mekarwangi, Mekarwangi. Oh, tidak Bang Lebat. Mekarwangi. Mangga sok ka wargi-wargi ngarumus di mana wae ayana atau khusus nama Sabudeureun Bandung panginten dan di Tasik mah jauh teuing. Mohon. Beda pada ngiring latihan mangga tiap malam minggu panginten panjang malam minggu. di Antos di ditu. Eta teh gratis kumaha bayar latihan atau napi dibayar gitu non ku Bitcoin meureun eta mah bisa nu transfer gitu kan. sementawis gratis heula. Oh berarti kan nama aya. Ya aya, Ayo nama abdi mah. aya pan kanggo kopi, kanggo ieu. Abdi mah ti dieu we makal kopina misalkeun. Saya manggil dia mah makal kopina. Ya, siap. Banyak tuh ya tamu di subuhan itu. Pak RW mah tuh naon dah kedah nu pas. Pak RW Lekin resep saya naon Pak RW? Cekap. Oh tuh cekap nah. Padu urang masuk. Kita yang geuning pami bade di di IG. Aduh, Mangga cepat. Aduh, gini. disuguhanan ka jeung abdi dicairkeun kana minyak. Padahal kangge Sanes ieu teh gini.
Bade tuang atuh. Mohon Ya ayeuna masuk Mang Yun. Mohon abdi milarian heula pami Pak RW teresep pios Kang abdi we. Mohon, sareng Eta teh di Simpang 5. Siap. Di Asia Afrika Simpang 5 tengah-tengah di Icalan. Eta mah ini jalan eta mah polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas. Ya sekedap Mang Yun ya. Pak atas Pak. Mangga. Mangga wilujeng.